Alhamdulillah kadang ditepangkeun deui dina ieu waktos bari dina kayaan damang ibunya. Ibu sadayana daramang itu Bu. Alhamdulillahnya damang mata dongkap ka dieu oge nya Bu nya. Tapi nu namina damang secara fisik, secara dohir cantang tos ari batin namanya Bu nya. Ibu nu langkung uninga kana batin sewang-sewangan. Jeung deui aya panyawat anu sabenerna teh panyawat anu ieu teh panyawat parna. Ngan pedah eta panyawat teh teu dianggap panyawat. Naon panyawat eta teh? Panyawat hese kana ibadah teh. Jadi nu namina panyawat teh lain dengan saukur panyawat dohir pan. Aya nu disebut panyawat batin. Di antara panyawat batin teh nyaeta usala, kaslan, hese, kedul kana kahadean khususna kana ibadah. Sehingga keur ngagambarkeun damang syariat urang gaduh dua bahasa. Aya nu disebat sehat sareng afiat. Nu dimaksud sehat nyaeta cager secara fisik, secara awak. Nu namina afiat nyaeta cager secara akidah, secara keimanan. Jadi lamun jalma jag-jag belejag ngan teu daek nurut kana parentah Allah eta teh henteu afiat eta. Ari pamenta urang ka Allah hoyong sehat, hoyong afiat. Gitu. Kanikmatan sehat anu aya urang syukuri ku urang. Mudah-mudahan urang tiasa tambih-tambih kanikmatan. Sabab henteu sadayana jalma dipaparin kamampuan pikeun tasakur tina kanikmatan. Da aya jalma anu pinter nampi kana nikmat tungkul tapi ku Allah henteu dibere kamampuan pikeun nunjukkeun kana syukurna. Tah kaayaan samodelkeun kitu teh musibah anu gede. Nyaeta nalika jalma nampi kana kanikmatan sakitu lobana tapi manehanana teu mampu keur nyieun syukuran ka Allah. Nu dimaksud nyieun syukuran sanes riungan anu diisian ku acara pangaosan atanapi aos-aosan zikir sanes kitu eta mah conto alitna. Tapi syukur anu badag saenyana syukur anu aya di nu batin anu matak ngageterkeun kana hidayah anu matak ngajurungkeun suku urang leungeun urang pikeun salawasna midamel amal soleh setiap dintenna. Tah eta syukur anu mahal. Mata kamampuan syukur kana nikmat Allah teh kedah ku urang disuhunkeun secara khusus dina doa-doa urang sadayana. Ngatorojol weh Nabi ngadawuhkeun tur ngawurukeun doa ka urang sadayana, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantosan abdi pikeun selalu emut ka Gusti sareng syukuran tina kanikmatan ka Gusti. Sareng tuduhkeun papatahan bimbing abdi sadayana sangkan tiasa alus sae dina ibadah ka Gusti anu Maha Suci. Jadi urang mah keur sakedar ibadah ge butuh deui kana bantosan Allah. Ciri lemahna urang sadayana. Dina obrolan teh jalma teh ayeuna teh tos sok nyebatkeun waktos teh asa tereh di mana-mana ya teh Bu. Sabab urang teh tos lebet kana sasih Jumadil akhir gitu. Upami tos Jumadil akhir nya tinggal ngantosan Rajab Bu. Upami tos Rajab makantun ngantosan rawah puasa. Ibu-ibu teh tarawih deui, tadarus deui weh gitu. Saur penelitian jadi memang Bu nu namina waktos karasana waktos janten langkung singkat teh ieu teh memang dipangaruhan tina naon anu ku urang katingali sadidinten. Jadi saur penelitian pikeun budak leutik anu masih keneh dina tahap memahami naon-naon dina kahirupan memang waktos teh karasana teh lami teh. Sapertikeun urang lah urang ge kaalaman panginten nuju barolon keneh gitu. Da kapungkur mah asalami gitu. Ti puasa ayeuna ka puasa hareupna teh kitu. Sataun teh asalami.
sabulan baik puasa asalami nawan sababna cek profesor anu meneliti sabab otak orang teh keur masak-masakna mencerna setiap aya informasi anu baru teh si otak teh rada berat mikirna teh ari keur kolot mah geus umur 30 tahun kaluhur kalebet ibu-ibu dan geus loba pangalaman kahirupan teh anu kacabakna teh eta deui sadedinten teh padamelan teh eta deui sehingga geus teu aneh gitu melalui hari-hari teh gitu bulah cek bahasa gayana mah sehingga otak teh teu ripuh-ripuh teuing gitu sehingga asa tere tambih zaman ayeuna kahirupan di alam dunia ieu loba ngabebenjokeun manusia sangkan manusia teh aya dina kangeunahan tah tina kangeunahan eta teh kurang-kurang nama matak ngajadikeun manusia poho tina arti kahirupan anu sanyana sehingga lamun urang teu kuat-kuat teuing manteng teu kuat-kuat teuing urang muntang gitu dina jalan bebeneran dina jalan kahadean teu ngasraukeun diri dina jalan hidayah henteu muntang kana jalan papagon agama henteu daek maksakeun neuleman agama urang teu daek maksakeun hadir di majelis contoh leutikna maka panghapunten ieu kahirupan urang teh di alam anu akhir ieu matak mawa urang teh kana jauh ti Allah Subhanahu wa taala jeung daih eueuh teu aya perkara atanapi jalma anu hideng memperhatikeun ka diri urang kacaba diri urang sorangan mangga perhatoskeun zaman ayeuna mah benten sareng zaman kapungkur ieu teh sanes dawuh abdi Rasulullah kantos nyaurkeun kieu Bu kami teh cenah cinta ka hiji kelompok ieu cinta teh cinta anu bener kami sono kami ngamulyakeun ka kelompok jalma-jalma tertentu para sahabat teh naros ya Rasulullah saha atuh ari jalma nu dimaksud ku Gusti Rasul naha ahlu bait Gusti Rasul anu tiap dinten bela sareng ngabantos kana perjuangan Rasulullah Nabi ngawalar sanes eta naha kami para sahabat anu teu weleh nyarengan Gusti Rasul dina ngabela agama Allah Rasul ngawalar sanes aranjeun anjeun memang jalmi anu mulia tapi sanes anjeun nu ku kami dimaksud saha atuh Nabi ngadaukeun tuh jalma-jalma umat kami anu hirup di akhir zaman anu dina kahirupanna teh pinuh ku ujian pinuh ku cocoba pinuh ku sagala perkara anu matak mengparkeun tina eling ka Allah tapi maranehanana teu oleh istiqomah eling ka Allah nya kalpageuh kana titinggalan kami nyaeta Al-Qur'an sareng as-sunnah teh sabab zaman kapungkur mah para sahabat hirup babarengan sareng Kangjeng Rasul kabarokahan ti Rasul katinggal karaos karasa nyaan kabina-bina jadi aya permasalahan gowat naroskeun ka Rasulullah beh dieuna para sahabat para tabi'in tapi zaman ayeuna Rasul parantos teu aya para sahabat teu sanes zamanna para ulama-ulama anu zuhud para ulama-ulama anu jadi wali-wali Allah parantos jarang pisan zaman ayeuna tapi jalma masih keneh daek maksakeun nya kalpageuh kana agama Allah ieu teh lain jalma samanea ieu teh jalma anu kabina-bina hade ditambah kahirupan zaman ayeuna anu matak musrukeun manusia poho ti Allah Subhanahu wa taala mangga Ibu raoskeun zaman ayeuna urang geus teu bisa mempercayakeun kana acara-acara dina televisi teh Bu lamun jalma masyarakat Indonesia hayang soroleh hayang baleuneur naon sababna sabab ngaran-ngaran maranehanana keur arusaha maka dina pikiranna teh nu penting mah rame nu penting mah loba anu lalajo keur masalah pantes teu pantes masalah bener teu bener eta mah urusan engke nu penting mah loba anu nongton kana acara kami
Lamun geus loba anu nongton kana acara kami, maka pasti bakal loba anu nyieun iklan di TV-TV kami. Sehingga naon wae bermunculan dina media, dina sagala rupa media-media sosial anu matak ngajadikeun manusia teh riweuh ku mikiran perkara-perkara anu sabenerna teu penting jeung teu ngaruh keur kahirupan urang. Disibukkeun urang teh ku tayangan-tayangan anu matak mapohokeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sa Indonesia jalma kudu diriweuhkeun ku urusan pribadi. Gitu. Ditingali teh acara isuk-isuk eta, beurang eta, burit eta, peuting eta keneh. Tilu dinten ka hareup masih keneh eta acara teh. Tapi da masih keneh ditonton we ku ibu-ibu teh gitu. Urang teu aya pilihan. Sabab da heueuh nu nyampakna di dinya acarana teh eta, ditonton we ku urang. Gitu. Nepikeun ka seueur kasus-kasus anu bermunculan tina alatan ningali lawan hasil tina ningali tayangan-tayangan anu teu pararuh. Nepikeun ka anyar keneh aya berita geuningan budak leutik Allah umur sabaraha 11 tahun. Pedah ningali iklan dina internet geuningannya aya naon duka bener duka bohong jual beli organ tubuh manusia. Manehanana boga ide tak kaidean nyulik budak anu sahandapeunana geuningannya di daerah mana teh Bu, terus diculik terus kumanehanana dibunuh. Ditanya naon maksudna, heueuh cenah kami teh menang iklan cenah tina internet eta aya nu rek meuli ginjal cenah kitu. Ku saya teh di kitu we. Beda cantang tuh aya nu rek meulina gede. Jadi kehidupan ayeuna kitu. Di mana-mana dikepung. Bermunculan deui wisata-wisata ieu teh kirang-kirang nama matak mengparkeun urang tina kaistiqomahan dina ibadah. Gitu. Nepikeun ka ayeuna wa rame geuningan. Masjid nu tadina tempat salat jadi tempat rekreasi nya Bu nya. Ibu kantos ka ditu atos. Gitu. Sanes ngalepatkeun ieu mah henteu gitu. Ngan urang mah urang ukur ka diri urang gitu. Ulah nepikeun ka anu pokok gitu. Jadi ieu. Eta lah Bu. Zaman ayeuna memang gitu. Sehingga lamun urang teu maksakeun ngaitkeun diri dina jalan kahadean ya wallahu alam. Urang teu tiasa ngajamin nah masih keneh aya kaimanan dina diri urang. Sehingga Allah ngadauhkeun i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurum bainakum wa takasuru fil amwal wal aulad kamasali ghaibi a'jabal kuffar kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfaron summa yakunu hutaman wa ma fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kanyahokeun ku anjeun hai jalma-jalma saestuna kahirupan dunya teh nyaeta lahwun laibun teh nyaeta permainan kaheureuyan walahwun sareng sandiwara wazinatun sareng perhiasan-perhiasan wa tafakhurun sareng tempat berbangga-banggaan silih agul-agulkeun manusia. Terus berbangga-banggaan kalayan harta kalayan anak. Ulah poho eta teh diibaratkeun ku Allah Subhanahu wa taala pada malan urang anu sibuk dina urusan nu tadi teh kaheureuyan lahun sandiwara eta teh sapertikeun naon sapertikeun para petani anu nyangka kana pepelakanana anu hejo anu berbuah anu mucekil dina pikiranna teh tapi nalika usum panen ternyata paeh kabeh teu aya manfaatna saeutik-eutik katingalina nya bener katingalina sejahtera katingalina rame tapi saenyana tina naon anu kurang dipidambel tina ladang nuturkeun kana sandiwara teh nuturkeun kana kaheureuyan nuturkeun kana
pada melan nu teu aya manfaatna anu maksudna ngan saukur ngalajur kana kahayang hawa nafsu maka eta papalakan kitu teh ngan saukur godaan wungkul pada akhirna moal aya nilaina saeutik-eutik oge anu matak ngajadikeun kabeh aya hargaanna teh iwati kaimanan anu ku urang dipelakeun teras ku urang dijaga dina manah urang sadayana. Jadi ulah leupas wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Cekel pageuh bari berjamaah tali agama Allah. Nu mana talina teh lolongkrang dina urang ngalaksanakeun ibadah, nu mana wae laksanakeun ku urang. Aya pangawasan hadir ari teu aya halangan. Di mana wae satungtung ku urang kapercaya eta majelis teh eta nu ngadugikeunana nyebarkeun kana ilmu-ilmu Allah anu aya manfaatna maka tuturkeun ku urang. Ulah kabongroy ku lobana anu hadir, ulah kabongroy ku ramena anu didugikeun. Atanapi ku ngeunah seuri cicing di majelis eta mah. Eta mah ulah bakal dikapayunkeun gitu. Tapi cobi ku urang renungkeun. Aya nilai naon anu bisa ku urang dicandak, anu bisa niatan kana kaimanan urang sadayana. Zaman ayeuna teu aya deui anu peduli kana nasib urang keur di akhirat iwati diri urang. Zaman Rasul mah raoskeun ku Rasul langsung eta salah, ieu salah, ulah kitu, ulah kieu. Zaman ayeuna saha atuh nu kitu lamun urang henteu tiasa maraketkeun nimbang-nimbang diri, ngukur-ngukur keimanan, ngukur-ngukur amal kalayan ilmu-ilmu syariah. Jelaskeun pangkitu ku Allah Subhanahu wa taala lahun eta teh. Lahun. Allah ngadawuhkeun surat Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dzalimun innama yuakhirukum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Aranjeun kabeh kade ulah rek nyangka yen Allah teh poho tina setiap anu ku aranjeun dipidamel teh. Ulah rek ngarekan Allah lalai. Ulah rek ngarekan Allah teh ngantep gitu ka urang kade. Henteu kitu. Saestuna justru anu terjadi Allah teh ngahirkeun kana amal-amal urang sadayana. Ngahirkeun kana perhitungan amal urang sadayana. Supaya naon engke tempatna perhetanganana engke diadili di alam mahsyar di yaumul jaza teh ya. Engke bakal sagalana nemrak ladang tina laku lampa urang keur di dunia teh. Jadi kahususan keur umat Kangjeng Nabi Muhammad bu sadaya anu ku Allah sadaya anu ku urang dipidamel ieu teh henteu langsung dikontanan bu antara siksana oge nu namina kahadian-kahadianana henteu langsung dibikeun di dunia gitu tina ladang amal urang teh tapi diantepkeun heula ku Allah Subhanahu wa taala. Naon alasanana? Anu kahiji akibat tina rahmatna Kangjeng Nabi. Di antawis rahmat Kangjeng Nabi diutus ka umat manusia. Mawa rahmat anu eta rahmat teh bentukna ditangguhkeunana sagala rupa siksa-siksa tina amal-amal manusia. Ieu teh khusus pikeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tong hariwa rek sakumaha dosana we oge gitu. Umat Nabi Muhammad eta teh moal waka dibikeun harita adabna teh ke umat Kangjeng Nabi Muhammad mah sallallahu alaihi wasallam. Beda sareng umat-umat kapungkur. Umat Nabi Nuh, umat Nabi Lut diantawis contohna gitu. Seueur lah. Umat-umat anu ku Allah disebatkeun kasasaranan. Umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh. Cobi bayangkeun Bu, Nabi Nuh teh didawuhkeun ku Allah yuswana dina Al-Qur'an teh 1000 tahun kirang 850 tahun. Nabi Nuh
malihan dina sapalih riwayat mah disebutkeun pangpanjangna yuswa para nabi teh umat nabi kanjeng nabi Nuh. Nabi Adam manusia anu pang pertamana diriwayatkeun yuswana teh mung 830. Upami kanjeng nabi Nuh 850 tahun. Tah samasa dakwah umur sakitu anu iman ngan saukur sabara puluh urang. Nepikeun ka akhirna ku Allah diadab umat Nabi Nuh teh. Sadayana harita alam dunia dikeremkeun ku cai kurdi salametkeun ku Allah ngalangkungan parahun Nabi Nuh teh mung sabaraha puluh jalmi lah. Sabaraha jalmi panginten. Oke sababaraha jenis sasatoan. Jadinya sadayana dibersihkeun deui jalma. Sagala naon hasil naon peradaban manusia disebutna hasil pemikiran-pemikiran manusia samemeh Nabi Nuh teh sadayana hancur. Bangunan-bangunan atanapi naonlah urusan-urusan kehidupan dunia zaman harita nu tos teratur luluh lantang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala. Dibarukeun deui kahirupan. Kaum Nabi Lut sami ku Allah dijadikeun anu handap taneuh nu dihandapna teh jadi kaluhur. Bangunan-bangunan jeung perkara-perkara anu aya di luhureun taneuh ku Allah dibalikeun jadi ti handap. Wa ja'ala 'aliyaha safilaha. Ku Allah dijadikeun anu ti luhur jadi kahandap dibalik. Umat Nabi Muhammad mah teu kitu. Satu sisi ieu teh rahmat, oge satu sisi ieu teh adalah ujian pikeun urang sadaya. Oge balasan-balasanana kehadian-kehadianana ku Allah Subhanahu wa taala henteu dibasihkeun di dunia ieu Bu tina ladang ibadah teh. Naon sababna? Ieu mah dina diwalar di antawisna ku dawuhan Imam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi pangna ayeuna kahadian manusia henteu dipasihkeun di dunia tina ladang ibadahna. Naon sababna? Sabab dunia teh tempat anu heureut keur dijadikeun tempat Allah ngabales kana amal manusia. Dunia mah pan tempat anu heureut atuh, tempat anu ngan saheulaanan, tempat anu bakal hancur, anu bakal rusak, sementara balasan amal hade di Allah Subhanahu wa taala ieu teh perkara-perkara anu lana anu moal rusak. Gitu. Nya ieu mah urang cobi ku urang secara sederhana. Lamun kanikmatan surga dipasihkeun ka dunia da moal kuateun alam dunia Bu. Di antawis kanikmatan surga eta teh pan disebatkeun di antawisna teh. Ye Bu. Aya nu disebat naon? Bidadari-bidadari anu jadi pasangan keur ahli surga digambarkeun gelang-gelangna teh eta teh bersinar. Eta sinarna teh lamun diadukeun jeung sinar panon poe anu aya di dunia bakal hancur cenah panon poe di dunia teh gitu. Jadi lamun teh mah aya murag we, ieu mah ngalamun lah gitu. Lamun ngalamun bidadari surga make gelang ka dunia, maka siap-siap panon poe geus moal aya gunana teh. Bakal eleh cenah ieu ku sinar gelangna oge cenah gitu. Tapan lain tempatna gitu. Sehingga ku Allah engke we lah gitu. Ayeuna mah sing sabar heula di dunia, engke ladang tina kahadian ibadah anjeun bakal karasa pasti engke di akhir. Nu namina kanikmatan surga gitu. Terus jalma nalika aya kahayang teu kudu riweuh, kudu ulah-ala, kudu ujal ajul teu kudu. Dina riwayat disebutkeun cekap ngucapkeun subhanakallahum. Subhanallah atau Nabi subhanakallahumma, maka langsung naon anu aya dina hatena anu dipikah hayang teh langsung aya di hareupeun. Lamun dibikeun ayeuna di dunia keneh waduh jalma teh moal jadi ujianna di dunia teh gitu. Dina surat ieu geuningan gitu. Surat Yasin. Hum wa azwajuhum fi dilalin alal araiki muttaqiun. Di surga teh hum wa azwajuhum aranjeunna jeung pasangan-pasanganna teh aya dina handapeun tatangkalan anu arariuh di luhureun dipan.
muttaqiun keur gegelehean keur sarasenangan teh. Ari gegelehean teh pan eta teh pagawean jelema senang Bu, saking ku eueuh padamelan geus sagala tenang nyantai. Perusahaan jalan, gaji boga, anak geus segara rade, tugas geus beres, tinggal gegelehean we. Gitu. Ngan moal sampurna tetap di dunia mah nu kitu teh. Tetep we gitu, dibarengan ku panyakit kakolotna geunteu gitu. Intina lain tempat, maka wajar upami balasan ti Allah Subhanahu wa taala tina amal ibadah urang teu dibikeun di dunia. Nganu jelas buahna sirung-sirungna tina ibadah eta teh bakal karasa. Sapertikeun katenangan, kabagjaan, katengtreman ati, kaistiqomahan. Langkung caket ka Allah Subhanahu wa taala eta kanikmatan model kitu. Anapun masalah dunia eta hanya salah satu contoh anu kecil nu Allah dipasikeun sebagai naon? Sebagai bekal we keur nyampurnakeun kataatan. Gitu. Dari ibadah Allah Subhanahu wa taala mah ibadah urang ka Allah. Atuh lamun moal aya bandingna dibandingkeun sareng balasan di dunia mah. Boro-boro kitu Nabi ngadawuhkeun 2 rakaat salat fajar geuningan Bu. Eta teh langkung hade tibatan dunia sareng saeusina. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar eta teh langkung hade tibatan dunya sareng saeusina. 2 rakaat salat fajar. Di antarana teh deui cobi ku urang emutan. Pangna dibahasakeun kitu. Sabab hasil tina 2 rakaat eta najan dilaksanakeunna secara singkat pasti bakal karasana. Pasti bakal jadi kanikmatan surgana. Tapi kahirupan dunia ieu rek sakumaha lobana wae oge ieu teh bakal ruksak, bakal hancur moal nyesa, moal aya nu kabawa. Sehingga pantes lamun disebatkeun kitu. 2 rakaat salat fajar langkung sae tibatan dunia sareng saeusina. Matak sok salat fajar we kitu. Ira salat fajar janari, ari fajar teh janari. Iraha qabla subuh teh ya maksakeun. Eta teh kan mungkin tiasa dilaksanakeun teh lamun subuhna teh kaberangan. Ari subuhna kaberangan meureun nya atuh urang teh da kalah kariweus geuningan gitu. Matak da kedah nama pan Nabi nyontoanana kitu. Salat malam sok dirikeun sing jadi habitat, sing jadi kebiasaan, sing jadi watak nu namina salat malam teh kitu kan dawuh Kangjeng Nabi. Napikeun ka salat tahajud mah qiyamul lail teh langsung ku Allah dibahasakeun dina Al-Qur'an parentahna. Wa minal laili fatahajjad, di antara sebagian malam sok jadikeun anjeun keur salat tahajud. Ari tahajud teh ieu teh keur ngagambarkeun bahasa salat anu sabada kulem gitu. Para ulama aya wae nu berpendapat, seueur nu berpendapat saenyana mah teu ngadaguan teuing kulem gitu. Kumaha lamun ternyata jalma teu bisa wae peureum gitu. Yang penting-penting aduh ieu teh molotot wae geuningan. Tadi kalapasan nguyup kopi beak 2 gelas cenah aduh ieu teh kumaha maka ding ngereret kana jam terus tabuh 1 tabuh 2. Kami teh can sare can peureum marek salat tahajud aduh beureum teu bisa can peureum henteu kitu. Jadi bahasa pertamana nyaeta qiyamul lail. Naon qiyamul lail teh hudang ti penting nyaring ibadah ka Allah. Terus aya rupana qiyamul lail teh sabada kulem datang we bahasa tahajud. Jadi teu kudu ngadaguan teuing peureum kitu lah. Sok we bade salat tahajud mah gitu. Nganu paling dol memang kitu. Laksanakeun di sapertiga terakhir malam sabada urang kulem. Salat witir weh tutup ke salat witir. Ngan kieu aya di pertimbangan kedah kurang diemutan. Ada salat witir mah malihan urang tiasa ngalaksanakeun sabada isya. Jadi tos salat isya teh udahlah pokona mah urang salat witir weh sae kana kitu. Lamun teu acan aya jaminan urang teh rek nyaring janari ya salat witir we gitu. Salat witir. Tangtos da Kangjeng Nabi kan kitu nyontoanana Bu. Karasa berat teh naon memang urang pola hirupna henteu kitu.
Nabi mah sabada Isa teu seueur carios teu seueur naon, bada Isa teh ka bumi teu lami ti dinya kulem. Engke wengi nyari. Ari kebiasaan jalma zaman ayeuna mah geus beres di masjid bada Isa teh kitu ge lamun ka masjid gitu. Mana remote gitu Bang gitu. Cekrek gitu. Gitu. Mana remote? Nepikeun ka pasea jang budak eta remote. Gitu. Montong disumput-sumput cenah remote teh cenah gitu. Tuna we di dieu tah di nu meja cenah gitu. Parebut gitu nya jeung budak teh gitu. Nepikeun ka kalepasan gitu. Allah ieu teh geuning jam 10. Gitu. Komo budak ngora mah kadang-kadang kalepasan ieu teh jam 12 geuning kan gitu. Hariteun film kagok kitu rame keneh ieu can beres ya. Ah lebar gitu. Padahal geus sidik beurang teh geus cacapean gitu. Geus cacapean beurang teh. Atuh lamun teh mah jam sakitu masih keneh nyileuk leutik pisan harapan bisa qiyamul lail teh. Leutik pisan harapan bisa salat tahajud. Sehingga memang perlu dipolakeun heula kahirupanana. Iraha waktos peureum, iraha waktos nyari. Gitu. Itu tiasa saujratna gitu. Salarasna mah. Nah, ieu kan salah satu gitu. Persiapan orang dina raraga mapageun mereketkeun gitulah karena kahirupan orang anu kantun sababaraha ya wallahu alam sababaraha waktos deui. Jadi simpel nama Bu, inti nama urang teh ayeuna teh kewajiban urang mereketkeun umur sesa umur urang anu duka sabaraha lami deui urang pereketkeun sangkan urang aya dina istiqomah ibadah pikeun ngaraih maot husnul khatimah tah eta. Maot husnul khatimah. Gitu. Ulah nepikeun ka ieu nu sabaraha waktos deui sesa urang teh ye. Ulah nepikeun ka ngorotan amal soleh urang teh kitu. Komo lamun nepikeun ka leungit keimanan manaudzubillah manaudzubillah. Kantun marakatkeun ti ayeuna gitu. Saanu apal. Nah ieu teh 5 tahun deui. Nah 4 tahun deui. Nah 10 tahun deui. Pan teu aya anu apal. Intina mah lalakon manusia teh kitu marakatkeun sesa hirupna teh supaya aya dina istiqomah gitu. Ibadah ka Allah supaya mautna husnul khatimah. Matak dina ieu kasempatan urang cobi narekahan kumaha disebut maut husnul khatimah sing jadi cita-cita gitu punya husnul khatimah. Ulangan saukur dina bahasa unggul sareng harapan unggul. Mudah-mudahan orang husnul khatimah. Mudah-mudahan orang tiasa ngantunkeun dunia husnul khatimah. Tapi teu diusahakeun jeung dipikiran kumaha carana. Tah sateu acan urang berbicara masalah carana para ibu sadayana. Maka urang cobi heula hartosan. Naon atuh anu disebat nyaeta husnul khatimah. Wa huwa aywafiqal abdu qabla mauti ilal ikla amma yubghidu amma yaghdabullah. Nunamina husnul khatimah teh Bu nyaeta jalma metukan dina ngeusian umurna samemeh maotna teh terbebas tina kebenduan Allah Subhanahu wa taala, bebas tina kebencian Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Sehingga gitu. Hatta ya'tihil maut wa huwa ala hadal hal nepikeun ka engke datangna ajal, datangna waktos maut manehanana aya dina kaayaan bebas tina bebendu Allah. Gitu. Jadi kumaha atuh simpelna? Urang teh mereketkeun diri ngamanfaatkeun sesa umur urang anu duka sabaraha lami deui. Ulah nyieun perkara-perkara anu carekeun Allah, anu matak Allah bendu supaya engke datang mangsana ajal urang teh maot dina kaayaan bebas dina bebendu Allah. Bebas dina bebendu Allah. Tah keur mereketkeun eta teh eusian umur urang teh kunaon? Ku taubat. Tobat teh perkara anu badag.
sama meh urang ayeuna bercita-cita hoyong caket ke Allah, hoyong jadi jalma mukmin anu bener, jadi jalma muslim anu sampurna, pantona teh tina taubat eta teh. Matak bab tobat mah kudu geus ngolotok jalmi teh. Ari inti tina tobat nyaeta balik deui ka Allah ku cara naon? Lamun tina dosa maka niatan ngajam dinu hate moal rek balik-balik deui kana eta dosa teh. Terus naon deui gitu. Pinuhan sabadanan diri urang, umur urang ku amal soleh keur nuturkeun eta paniatan taubat. Sareng naon deui nu katilu nu pokok teh nyaeta ngarasa hanjakal, ngarasa teu jongjon, ngarasa nalangsa ka bina-bina pedah geus naon ngalaksanakeun kana dosa-dosa anu carekeun Allah teh. Tah eta we gitu. Namawi Nabi ngawurukeun ka urang dina hadisna geuningannya. Nabi teh setiap dinten teh tarakulang tobat sedang istighfar ka Allah teh 70 kali atau Nabi dina hadis sanes mah 100 kali. Nya minimal ucapan istighfar we lah pokona mah ulah kalangkung dina sadinten teh 70 kali 100 kali. Ata Nabi kumaha diambeng we atulah gitu. Diambeng udah dikira mah teu kudu ngadaguan boga wudu sapertikeun baca Al-Qur'an gitu. Diambeng we istighfar teh. Keur lempang daripada ngobrol ngalamun teu puguh istighfar astagfirullah astagfirullah. Lain ieu mah istighfar teh lamun urang manggih ka keheul teh geuning ka batur astagfirullah ari sia gitu. Astagfirullah ari maneh ni saya diatur gitu. Duh kata eta dikir model kitu tapi mang kudu ngahajakeun dipapai gitu dina diri urang teh. Duh dosa. Da sebenarnya mah kaukur Bu. Sadinten kamari we ku urang cobi diukur. Sabaraha ayat nu ku urang dibaca Al-Qur'an. Sabaraha perak nu ku urang dikeluarkeun sedekah. Sabaraha nasihat agama nu ku urang ka kuping. Sabaraha kata-kata hade nu ku urang kaucapkeun jadi nasihat karep keur batur. Sabaraha kamari teh sabaraha kali ngomongkeun batur, sabaraha kali boga niat kagorengan ka batur, kaukur ku urang sadinten teh nu kamari we kitu. Sok nu kamari. Sabaraha dinten ayat Quran nu dibaca, sabaraha jam TV nu kurang ditonton, sabaraha jam urang teh ngomeh HP, sabaraha jam teh tinggal kurang dikalikeun. Lamun loba keneh pagawean-pagawean anu kurang manfaatna, oh eta teh tinggal dikalikeun we kitu dina sabulan teh. Berarti loba keneh pagawean anu teu aya manfaatna. Istighfareun unggul pan eta teh. Istighfar Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin fa innahu la yaghfiru dzunuba illa rabbal alamin. Kajeun teuing rek tuang Bu, tambahan. Gitu. Santosna Allahumma barik lana gitu. Bima rojaktana teh tambahan astaghfirullahaladzim gitu. Astaghfirullahaladzim. Tah ladang tina ucapan-ucapan hikmah sapertoskeun kitu di dunia mungkin teu karasa buahna. Tapi kalimat-kalimat dzikir eta teh Bu jadi perkara anu matak ngabeungharkeun urang ke di alam akhirat. Gitu. Terutama anu khusus ku Nabi didawuhkeun kalimatani dua kalimat akhafu ala lisan gitu. Anu enteng dina lisan gitu. Anu sakilatani fil mizan anu matak ngaberatkeun dina timbangan. Gitu. Naon teh? Nyata ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Inti nama ulah lepas lah gitu. Ulah lepas ngamanfaatkeun waktu urang tina dikir ka Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngadawuhkeun Bu, idza aradallahu bi abdin khairan ista'malahu. Hartosna upami Allah Subhanahu wa taala ngamaksud kana kahadean ka hiji jalma, maka Allah teh bakal mempekerjakan ngajadikeun manehanana beramal. Para sahabat naros ya Rasulullah, naon anu dimaksud Allah ngajadikeun beramal teh? Atanapi Allah ngagawekeun ka eta jalma teh kumaha maksudna? Yuwafiquhullah li amalin shalihin qoblal maut. Allah teh bakal nyibukeun manehanana midamel amal soleh samemeh maut. Jadi ti dieu kurang tos katoong
jalma anu bakal husnul khatimah teh jalmi anu teu boleh nyieun amal soleh sadidintena teh kitu. Amal solehna hararese mah nya berarti kemungkinan husnul khatimah na oge nya hararese we kitu. Merekatkeun sabaraha waktos deui kitu. Karena udah menang jalma teh kan sadayana aya ajalna teh. Itu teu diukur ku ngora sareng kolot pan geus datang ajal mah nya maot we gitu. Kadang-kadang can kaluar acan kan ke alam dunia ada geus datang ajalna mah kura cicing wungkul dina jero patuangan ibuna geuningan kaluar tos aya nyawaan pan kitu geuningan teu diukur ku damang sareng teu damang itu sanes jaminan ngemawi bisa datang iraha wae urang manfaatkeun umur urang anu cesa teh kalayan midamel amal-amal saleh. Salajengna Bu, ieu mah urang cobi ngaguar kana ciri-ciri husnul khatimah. Di antawis ciri-ciri teh aya ciri-ciri anu bisa katingali kasaksian. Ciri husnul khatimah anu bisa katingali jeung karasa gitu. Aya kitu nu kitu heuh nya aya matak diguar ku para ulama oge. Kumaha atuh contona nu kahiji ya. Cirina maut husnul khatimah teh nyaeta nutquhu bisahadati ingdal maut. Jalmi anu kantos jeung sempet ngucapkeun syahadat atau nabi la ilaha illallah intina mah kalimah tauhid sateu acan maotna eta teh ciri-cirining jalma teh husnul khatimah atuh. Kajen teuing eta teh jalma teh baheulana gitu atawa eta jalma teh jalma anu baragajul gitu tapi lamun teh mah eta jalma teh sempet ngucapkeun heula gitu kalimah tauhid samemeh maotna atawa nutup umurna ku kalimah tauhid geus pokona mah lupakeun masalah dosa-dosa keur ngorana mah keur hirupna mah penting manehanana nungtungan kana amalna teh kana hirupna ku maot husnul khatimah ku cirina teh nyaeta ngucapkeun kalimah tauhid teh. Matak pentingna jalma anu bade khos teh kudu aya jalmi anu nungkulan teh eta. Sanes sieun teuing aya naon gitu, diganggu ku makhluk-makhluk halus lain kitu. Intina mah kudu aya saha wae jalma anu nungtun pangmacakeun kalimah tauhid dina waktos dipapageun ku ajalna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Matak tikeur teu damang keneh panggeningan disunahkeun, aoskeun ayat-ayat Al-Qur'an, aoskeun dikir-dikir supaya lamun eta teu damangna teh adalah teu damang anu terakhir anu bakal diteruskeun ku ajalna datang. Maka kaingetan terus kalimah-kalimah Allah, dikir-dikir. Jadi kedah kurang diatur ongko. Lamun urang teu damang gitu minimal keur diri urang sing lobakeun dikir la ilaha illallah qul huwallah tabarok gitu diantawisna komen munamina surat al-ikhlas surat tabarok ieu teh kaunggul dina hadis Kangjeng Nabi jalma anu maotna teh teu damang ku pedah teu damang heug nalika teu damangna teh senyeurkeun kana ngaos qulhu nyeurkeun kana ngaos tabarok gitu. Eta teh diantawis kelompok jalmi anu bakal menang hisaban anu enteng. Malihan secara khusus eta jalmi teh moal kena ku himpitan alam kubur teh. Diantawisna teh. Pokona mah rumusna setiap teu damang zikir. Setiap teu damang caketkeun diri kana Al-Qur'an. Mun perlu bayar batur buruhan batur cenah maca Al-Qur'an di hareupeun urang nu teu damang mun perlu gitu. Atawa teu aya teuing nyetel-nyetel atulah kaset ngaji gitu daripada keur teu damang kalah ka nyetel lalaguan gitu. Lumayan lah gitu. Keur teu damang teh nyetel caramah atuh gitu supaya kageuing gitu. Bisi gitu. Teu damang eta teh teu damang anu terakhir. Kan kadang-kadang aya teu damang teh teu damang anu cek pandangan medis mah teu sabaraha parah tapi justru matak ngaleungitkeun kana nyawa manusia
panaya caritana nah da teu kunaon atuh gitu. Pirah kamari teh nyebatkeun nyeri sirah meusan gitu. Tapi da geus datang ajalna, heuh maot we geuningan gitu. Ku nyeri sirah meusan gitu. Rahasia gitu. Rahasia. Nabi ngadaukeun kieu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sawae jalma anu tungtung ucapanana la ilaha illallah maka ka surga, ka surga. Sanajan teh lamun boga dosa kudu digebruskeun heula gitu. Dosana gitu. Nganu jelas jalma anu boga la ilaha illallah pamun nungtungan akhir hayatna ku la ilaha illallah eta teh bakal asup surga aya bagian. Jadi maot iman Islam teh ka candak teh kitu. Mata kudu terus-terusan teh. Lamun urang nyaksian jalma anu teu damang anu tos parna begitu. Bimbing urang teh la ilaha illallah. Lamun ternyata manehanana kalah ka ngucapkeun deui kalimat anu lain barukeun deui ku urang tuntun deui la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aya keneh nyawana teh jalma. Terus ngacapruk deui ka mana deui ngomong naon deui sagana tuntun deui ke urang la ilaha illallah. Bahkan geus wah pokona mah dina kayan rek ngaleupaskeun gitu. Geus beres la ilaha illallah masih keneh aya nyawana terus ngucapkeun deui kalimah-kalimah nu lain ku urang barukeun deui tuturkeun papageun deui bimbing deui la ilaha illallah la ilaha. Pokona mah jadikeun eta kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah teh jadi kalimat anu pangtungtungna diucapkeun samemeh ngaleupaskeun nyawa. Ta eta teh jadi kunci surga we eta teh. Eta teh jadi kunci. Jadi ciri jalma teh maot husnul khotimah. Kajian teuing baheulana jalma baragajul. Tapi lamun sempet ngucapkeun la ilaha illallah nungtungan dina umurna eta teh aya bagean kabagja. Ngantang tosna engke ku Allah di sidang, di beberes heula, diitung heula amalna mana anu amal hadena amal gorengna. Nganu jelas setiap jalma anu dinu hatena aya sedikit we sebiji daroh gitu. Sasiki sasawi tina kaimanan gitu. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman dakhalal jannah. Sawae jalma anu dinu hatena teh aya sakedik we kaimanan maka eta teh bakal aya bagian ka surga. Anu teu damang lamun tos teu walakaya urang nu damangna berarti sing hideng gitu. Kondisikeun gitu. Lamun aya anu ngalayat teh gitu ajak-ajak ngaos teh gitu. Ulah aya mah aya nu ngalayat teu damang kalah der ngadongengkeun tatangga nu anyar mawat kamari gitu. Gitu. Anu kieu mah cenah ieu tetangga saya ge teralila deui cenah gitu. Gitu. Jadi tungtungan sing jadi cecapengan. Anu salajengna Bu, ciri nu kadua. Al mautu biroshil jabin. Gambaran maot pikeun jalmi anu maotna teh gampil di dieu diumpamakeun sapertikeun nyabut bulu tina adonan. Dina pada naon entengna kabina-bina. Jadi diantawis ciri anu katingali anu dohir itu ageng sangkaan jalmi anu maotna contohna tangtosna ieu jalmi iman. Ieu urang keur nyaritakeun jalma-jalma anu iman anu boga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dinu manahna dinu hatena. Terus nalika maotna teh gampil eta teh salah satu ciri ageng sangkaan eta teh maot anu hade. Itu. Tangtos nu namina hadena maot oge ieu ditangtoskeun naon henteu dijadikeun patokan anu pasti maksudna teh aya cara anu sanes. Jadi ieu mah ciri dohir henteu sapapanjangna kudu kitu.
dan unamina maut anu husnul khatimah ge pan dina kondisi anu lain mah sapertikeun mautna anu terbunuh anu kena ku bencana gitu kan, dina kaayaan awakna rangsak sagala rupa atau dina kaayaan siga nu manggih kareuwas engke beda deui bahasanana. Engke teh asup kana bab syahid eta. Bab syahid. Naon sababna jalmi anu enteng kitu ieu teh ciri yen manehanana teh diringankeun dina proses nyabut nyawana. Da geuningan proses nyabut nyawa teh tangtos ieu teh digambarkeun teh pan leuwih naonnya, leuwih nyeri gitu. Tibatan 300 kali disisit ku pedang gitu. Tapi ieu ciri anu dohir di jalma-jalma anu boga iman tangtosna. Anu boga iman gitu. So Nabi ngadawuhkeun kieu. Kumaha Nabi ngadawuhkeun kieu? Mautul mukmini bi'arakil jabin. Nu namina mautna jalma mukmin anu bener, anu hakiki mukmin eta. Sapertikeun nyabutna bulu tina adona, tereh moal aya nyeri-nyerina. Moal aya nyeri-nyerina. Urang ngadoa we ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang kalebetkeun golongan eta. Kahiji tadi naon Bu? Nu kahiji teh nyaeta nalika maot sempet ngucapkeun kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ciri kadua nu beunang ku urang katingali teh nyaeta jalma anu maotna teh dina kaayaan enteng dimudahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sanajan ieu lain patokan anu saenyana, maksudna teh nu pasti. Ngan salah sawius gambaran jalma mukmin anu sae teh maotna teh kitu. Gitu da aya jalma anu kafir ge maotna teh secara dohir gitu teu aya masalah tereh gitu. Ngan engke beda deui hukumna ari teu boga kaimanan mah gitu. Anu katilu di antawis ciri anu kurang bisa kasaksikeun jalma anu husnul khatimah teh nyaeta jalma-jalma anu al maut lailatal jum'ah, jalmi-jalmi anu mautna dina dinten Jumat. Sanajan tetep ieu mah ngadaguan kana kaimanan teh ya gitu. Ngadaguan kaimanan, kudu heula jadi jalma anu iman. Ari maotna di naon dina dinten Jumaah ari jalma anu lain jalma anu iman mah anggar we goreng patuh. Tapi tetep maot dina dinten Jumaah mata urang kedah semu ngadoa gitu. Semu ngadoa we ka Allah, ya Allah, upami abdi maot dina dinten Jumaah teu naon ngadoa kitu sanajan nu namina ajal mah terus aya waktosna gitu. Urang teu kudu protes ka Allah gitu engke lamun urang dimotan dina dinten Senin atawa kalah ka dina dinten Minggu gitu. Ngan teu aya lepatna urang ngadoa ka Allah upami engke dina maotan teh dina dinten Jumaah sabab Nabi ngadawuhkeun aya kaistimewaan dina maot dinten Jumaah teh aya kaistimewaan eta teh Bu. Kumaha Nabi ngadawuhkeun kieu? Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'at ila waqahullahu fitnatal qabri. Sawae jalma muslim anu maot dina dinten atanapi wengi Jumaah maka Allah bakal ngajaga anjeunna tina fitnah kubur. Naon atuh nu dimaksud fitnah kubur teh? Intina mah moal dihararesekeun dina nyorang proses-proses di alam kuburna. Naon proses di alam kubur teh? Nya ti mimiti ditarosan ku malaikat munkar nakir. Nepikeun ka engkena teh dibangkitkeun teh di padang mahsyar. Anu engkena teh bakal nunggu di tempat anu nya padang mahsyar teh anu digambarkeun panasna teh 70 tikeun panon poe anu aya di dunia teh anu di dinya teh jalma ditumplekeun sa alam dunia ti mimiti anu pangheulana diciptakeun nepikeun kanumpang tungtungna di maot dan dikumpulkeun ngumpul sadayana lain dek dibagi BL teh pan ngumpul eta teh rek di sidang teh ya disidang ku Allah sagala perkara gitu anu kurang dilakonan disidang tak engke janji Allah teh anu tadi diunggalkeun teh ya anjeun ulah rek nyangka yen naon anu ku anjeun dipidambal di dunia teh eta teh dipohokeun gitu ku Allah henteu kitu tapi ngahaja ku Allah diantepkeun heula engke bakal diadili teh bari engke teh moal aya istilah kong kalingkong moal aya permainan hukum sadayana jalma rata anu bakal jadi saksi diri urang sorangan awak-awak urang leungeun urang jadi saksi suku urang jadi saksi mulut urang dikunci
Jadi lamun ditanyakeun teh gitu, baheula maneh nyieun dosa leungeun, tah si leungeun teh ngomong sorangan gitu. Teu butuh saksi ti batur. Eta jantawisna teh. Anu katilu tadinya nyaeta maot dina dinten atanapi wengi Jumat. Anu katilu gambaran maot anu husnul khotimah teh nyaeta al istishhad fi sahatil qital. Dina kaayaan jalma maot syahid. Pokona mah gambaran syahid eta teh jalma husnul khotimah pasti. Atuh bareng kitu mah kudu maot keur perang ulah waka kitu. Dan unamina syahid teh luas, ulah dipersempit. Nu dimaksud syahid teh kudu kaditu nyorang ka medan perang teh kitu. Syahid teh pan dijabarkeun ku para ulama syahid teh aya 3. Syahid dunya, syahid akhirat. Aya syahid dunya akhirat gitu kan. Minimal syahid akhirat teh gitu. Kumaha syahid akhirat teh? Diantawis bentuk syahid akhirat teh nyata jalma anu maotna teh saperti ku bencana teh. Menang kasusah karipuh ku panyakit teh ya. Eta teh syahid. Syahidna syahid kumaha? Heuh tandana husnul khotimah teh ya. Keun masalah hisabana mata mah kumaha Allah nganu jelas eta teh maot anu husnul khotimah. Najan dina kaayaan maotna jiga anu naonnya tidak berperi kemanusiaan gitu. Ninggal geuningannya dina berita aya jalma teh nu teu pupuguh teu dosa teu naon der aya nu ngabunuh geuningannya gitu. Atawa meunang naon musibah katubruk teh mah ku barang anu teu as teh. Ragrag di tempat anu luhur teh mah. Nu ku gempa teh mah, anu ku Covid teh mah sagalalah pokona mah sing yakin teh asal manehanana sabar eta teh pasti mautna husnul khotimah teh. Sabab geus kakurung ku syahid teh ya, najan syahid akhirat teh. Syahid anu bertempur di medan perang nepikeun ka katingali harita mautna gitu. Eta mah syahid dunia akhirat. Anu tama dijanjikeun ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Eta mah pasti mautna teh moal dihisab. Lantaran mautna moal dihisab maka sababaraha posko-posko di alam akhirat moal dilakonan ku manehanana. Gitu sapertikeun para nabi, para syuhada. Teu kudu ditaroskeun ku malaikat munkar nakir naon sababna heuh da bakal disalameteun gitu. Nah kudu ditaros sagala. Kadituna di padang mahsyar buku catatan amal teu kudu dibagikeun. Dan sababna heuh da geus salamet teh ya. Da dibagikeun buku catatan amal teh pikeun jalma-jalma anu rek di sidang teh ya. Lamun di dunia mah buku catatan amal teh sapertikeun berkas perkara teh Bu dina masalah hukum dina ilmu hukum. Samemeh ka persidangan teh urang teh mawa berkas perkara menang nyusun polisi sareng kejaksaan dicana ka pengadilan diakurkeun buku nu aya di urang jeung buku anu aya di hakim gitu dibacakeun heula tuntutanana ku jaksa penuntut umum ditingali kasusna model kieu maka nu diajukeun teh nu dituntutna teh hukumanana model kieu tadi akhirat engke teh urang teh pan narima buku catatan amal urang teh ya lamun teu ti katuhu ti kenca atawa ti tukang anu salamet mah nyaeta jalma anu meundang buku catatan amalna ti belah katuhu anu ti kenca anu ti tukang mah ieu mah jalma-jalma anu cilaka jeung urang teu bisa ngabadamian malaikat deui gitu ti katuhu atuh malaikat lah teu bisa kitu atawa misalkeunana masih keunana ti belah kenca urang ditewak ku katuhu teu bisa kitu teu aya deui naon namina teh kong kalingkong hukum eueuh kitu teu aya tah keur jalma nu syahid mah teu kudu kikituan maot bebas geus ka surga gitu syahid mah gitu sapertikeun para nabi gitu komo Nabi Muhammad mah Bu kangen naon Nabi Muhammad ditaroskeun man rabbuka wa man nabiyuka segenana gitu kan Nabi Muhammad saumpamana gitu saha pangeran anjeun saha nabi anjeun kapan kami teh nabina gitu mata para ulama negaskeun gitu dina kitab-kitab tauhid kitab-kitab akidah karena Nabi Muhammad mah khususna tah teu berlaku anu kitu
patarosan munkar nakir yaumul hisab termasuk jalmi-jalmi anu dikecualikeun sapertikeun para syuhada teh para sahabat Nabi anu sararahit tah lolong krampikeun urang ngaharepkeun syahid paling ge anu caket mah syahid akhirat we kitulah sapertikeun naon urang gugur saumpamina dina jalan kahadean gitu keur ibadah naon sababna keur memperjuangkeun agama Allah ku cara anu kitu pan eta teh syahid teh matak deui urang ge nembe ngartos naon sababna jalma anu keuna bencana atawa kacilakaan eta teh bet kagolongkeun syahid naon sababna sabab kan jalma-jalma anu keur kabencanaan teh keur berusaha menyelamatkan diri ari nyalamatkeun diri teh ieu teh diparentah ku agama jadi keur ngajalankeun parentah agama ongkoh eta ge aya bencana aya tsunami gitu ditu gitu jalma teh lulumpatan nyalametkeun diri ulah dikira lain keur ngajalankeun parentah agama teh sarua aya gempa aya naon gitu nya jalma teh berlindung gitu aya tsunami naik kana tatangkalan ternyata kalahkah tangkalan ge kagusur gitu tak ulah dikira lain keur ngajalankeun parentah Allah diparentah ku Allah teh pan ngajaga diri teh ngajaga agama ngajaga diri ngajaga harta ngajaga akal ngajaga katurunan tah ngajaga diri oge nyalamatkeun diri keur ngajalankeun parentah Allah mata lamun teh mah jalma gugur ku bencana dina keur nyalametkeun diri heuh pantes syahid teh kajaba lamun jalma kalang hajakeun woi tsunami gitu saumpamana gitu da moal aya tapi da moal aya gitu eta mah sarojeng jalma nu bunuh diri gitu jalma nu bunuh diri mah eta mah heuh putus tina rahmat Allah Subhanahu wa taala diamanahan ku Allah keur dijaga diri der kalahkah di ruksak dirina sorangan matak dosana bunuh diri ieu kalebetkeun dosa anu badag dosa besar tapi henteu ari matak ngajadikeun manehanana kafir mah henteu ngan dosana dosa badag dari kafir mah maksudna teh coplokna keimanan heuh ku cara manehanana ngaluarkeun diri tina agama kitu panginten ibu di antawisna teh kitu nya so ada yang tahu tanya adan tahu sabar adan teh orang tinggal heula jadwalna adan teh tosnya ayeuna nya tos nami habis sakitu panginten guaran dina dinten ieu kesempatan ieu urang ngaguar ngeunaan ciri-ciri husnul khatimah mudah-mudahan urang sadayana kalebetkeun jalmi anu bakal husnul khatimah dina waktosna oge ku cara anu mana wae mudah-mudahan urang sadayana kagolongkeun maot anu syahid amin ya Allah ya rabbal alamin urang pungkas kalayan doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maparin istiqomah dina ibadah amin ya Allah ya rabbal alamin sagala